Shalom, wilujeng sumping dina acara perpisahan kelas K8 dina tahun ajaran 2021-2022 sareng kuring Vio salaku MC. Anu kuring hormaten ke Ibu Kepala Sekolah Ibu Dumasari, guru-guru anu urang hormaten, anu parantos ngajarkeun urang salami 3 tahun, anu urang sadayana hormaten sareng cinta, kolot urang anu parantos sabar nungtun sareng ngadukung urang. Oge siswa-siswi anu dipika cinta sareng dibanggakeun, anu parantos berjuang sareng pemasihan anu pangsaena. Bapak miwa Ibu hadirin sakalian, mimiti hayu urang ngucapkeun syukur ka Gusti Nu Agung pikeun kurniana supaya urang sadayana tiasa ngagungkeun kalulusan murid, barudak, sareng rerencangan anu dipika cinta di tempat ieu. Hatur nuhun oge kanggo anjeun sadayana anu parantos ngaluangkeun waktos pikeun ngiringan acara perpisahan kelas K8 dina tahun ajaran 2021-2022. Ayeuna simkuring bade ngadugikeun runtunan upacara. Sakumaha ieu? 1. Bubuka. 2. Doa saserengan ku Padedi. 3. Sambutan-sambutan. 4. Hiburan ti adik kelas. 5. Panampilan kelas K8. 6. Prosesi pangsiun sareng perpisahan. 7. Mere panghargaan ka murid anu nyangkeng prestasi. 8. Doa jeung panutup. Hayu urang ngan ukur ngamimitan acara perpisahan. Kanggo Padedi, punten mimpin urang dina doa pambuka. Tekaraos urang geus ditunggu-tunggu acara. Sateacana urang salaku murid hoyong ngucapkeun hatur nuhun pisan ka Bapak Ibu guru anu parantos nungtun sareng ngabimbing urang tetep dina jalan leres salami 3 tahun. Kami murid kelas K8 henteu tiasa masihan naon-naon pikeun jasa Bapak Ibu guru sajabat ti dedikasi sareng kerja keras urang supados urang tiasa ngahontal cita-cita. Kami oge hoyong nyungkeun hapunten tina segala gangguan sareng henteu patuh kami nalika proses diajar. Sakali deui urang nyungkeun hapunten pisan sareng hatur nuhun pisan kana jasa anjeun Bapak Ibu guru sakalian. Kuring yakin yen ieu sanes perpisahan, tapi ngan urang nganutup panto pikeun muka panto kanggo kapayuna. Eta sadayana ti kuring salaku MC, hapunten upami aya kecap anu salah anu matak ka hadirin sakalian. Hatur nuhun.